Bae di mana kilo? Hah? Nugelo di mana matera ribut? Makanya nugelo. Di mana? Di mana ayana? Lain aya nu gelo, nginyam kilo tuh aya arek aya nu meuli sampu. Oh, ka dieu. Wah, nyalos-los ka dieu rek naon atuh ka dieu nugelo los-los ka leuweung. Dihoroyan meureun ku maneh. Bager galak eta nugelo. Lain aya nu gelo, nginyam kilo. Kilo tuh arek ngilo sampu. Eta cenah nanti tukang kiripik mus beak. Sampeuna teh geus beak. Oh, galak. Wah, galak diheureyan meureunan dihareureyan atuh galak teh jeung make los-los ka dieu ngunag maneh. Ngunag maneh. Ku kitu kumaha euy? Mawa naon cenah? Lain aya nu gelo ngunag, lewatkeun nginyam kilo. Kilo itu tuh arek ngilo sampo dina karung bulog. Oh, mau mawa bedog. Wah, atuh cilaka ai mau mawa bedog mah sia teh. Kumaha? Arek kumaha ieu diheureyan meureunnan aing ngabakat nu gelo mah da. Teu diheureyan mah teh galak jeung make mama bedog atuh ti mana cenah mang ieu bedog ti saung ti ditu ti nu urang bedogna lain. Lain mamawa bedog. Nginyam kilo, urang teh arek ngilo sampe tuh karunya tukang kiripik, cenah kiripikeunana teh geus beak. Oh, galak. Oh, ai galak mah diheureyan meureun kunaon atuh los-los ka dieu nu gelo teh. Sok-sok ngeuwat urang balik, urang balik. Sok-sok urang balik Lain ngeuwat. balik-balik di mana kilo? Burukeun. Heeh, nu gelo bisi ka dieu aya maneh kala tenang-tenang kitu atuh. Galak mah mah bedog cenah. La ilaha illallah. Rin aya nu gelo mamawa bedog. Lewatkeun kilo karunya tuh tukang kiripik ngadadagos samput eta tadi cenah di mana? Arek dibawa cenah lewatkeun. Tuh itu tuh gerak kilo dina karung bulog. Mama bedog mah tuh dari wah atuh nyumput atuh maneh nyumput atuh rek balik weh ya balik. Aing ngusali wang. Eh. Kampun ka nyumput bisi anu gelo mah. Sugan ngaliwat tungkul duh aing kumaha atuh cenah-cenah anu gelo di mana ti ditu tuh meureunnan keur ka dieu cenah euy galak mama bedog. Aduh aing ngapaur ai kieu mah euy. Kumaha si amu kala los-los ka dieu nya ale nyumput atuh kala ongeng-ongeng kitu maneh teh amu. Keur neangan naon tah teh? Aya ampun omong aya nu gelo galak tapi kalah teh nyumput galak kitu. Paur ieu mah. Pas anu teu teurak dikadek wae atuh maneh teh amu jara nyumput. Kalaki kituan eta. Aya nu gelo galak kalaki kituan mah bedog cenah. Pas nu teu teurak dikadek we si amu mah. Hiap balik, hiap. Hiap balik daripada kikituan bisi kaburu ka dieu. Hiap balik. Bisi kaburu ka dieu nu gelona. Siap. Lain balik-balik lewatkeun di mana kilo? Nu gelo hiap balik. Balik hiap. Balik-balik lewatkeun di mana kilo? Iya, nu pan nu gelo itu si bisi ka dieu he galak lin mah bedog. Gelo we. Ali rek diparkirkeun ali. Iya, balik kala reka mana eta kala tuluy ka dinya. Iya, balik. Kala cicing nu gelo bisi galak ya.